ajakan puasa celi urang, ajakan puasa sungut urang, ulah datang ka gibah, ulah datang ka namimah, ulah datang ka kizib, jeung sajabana leungeun urang ajakan puasa, suku urang ajakan puasa. Tah nu hese di samping teu dahar, teu nginum, teu jima. Ieu lah ngajakan puasa anggahota urang. Mata urang geus make maca Quran, urang di bulan Ramadan mah celi urang ngadengikeun bacaan Al-Qur'an daripada hees manis daripada urang mun beuntak urang bakal ngalayang bae, mun beuntak urang neuleut TV bae, mun beuntak urang teh bakalna kitu ngobrol maning hees kunci lawang trek. La ilaha aya jelema di bulan Ramadan teh nya wajib qodo, nya wajib kifarat, wajib ma'al qodoi as-shaum wal kifarah, wajib disertai qodo teh puasa, ngodoan puasa jeung kifaratul uzma jeung ta'zir. Kajelema alaman afsada saumahu ngarusak puasa nabi Ramadan di bulan Ramadan yauman kamilan bijma'in tam. Masyaallah sih ada bulan Ramadan. Jelema di bulan Ramadan kemudian ngahaja-haja jima. Ingat ngana eta teh nya wajib qodo, puasana wajib diteruskeun tur bayar kafaratul uzma bari ditakzir deui ya karim. Sia ada bulan Ramadan mah ulah deket-deket jeung pamajikan. Asa pamajikan gagal hayan ditu sia aing puasa ya kayak penting sia daekna jeung aing beurang ulah aing keur jeung Allah beuh tegep ade cek pamajingna kula muri gak bulu ngadengeunna Kak beda ti sasari aing ngaji pan ku ari mah yes aing ge kamar aing khusus ieu cenah teh paranti kholwah Gusti aing ge sana bisa hiber aing sawas pada ini Ramadan udah diganggu usia. Antak di bulan Ramadan teh nu bagus bagi neng ka neng. Bulan ieu kan bulan sahabatnya. Tah 10 juta tah jang dapur keluarga urang tah sabulan. Tah nu 10 juta jang neng bisa meuli baju, meuli calana, sempak, sendal tah 10 juta. Tah 10 juta jang budak. Udah kurang 10 juta ya guys kakak ibadah bagus ya Allah oh nuhun Kak ibadah bulan Syawal berbeda pemajinan Kak kula leungit kongkorong Kak urusan sia tah mah henteu ieu bang diteangan ka dieu teh salah nondon meureun ci lain Kak kula jasa teu salah tapi ieu leungit loba omong lah Mudah eta dibagikan 10 juta tetang korang. Kakak mah pinter connect. Cai bagus kos gitu tah petakeun ti kuari kae. Taya. Ses kakak mah ulah dipikiran jeung Allah bae kakak mah. Beuh Kak, ja guru kakak ge henteu kitu beureun nya. Aing kalebihan guru. Coba-cobalah kalebihan guru aing. Tah. Iya hebat eta ibadah pas gitu. Eta kadirinya naon eta tah? Eta tasbih nu nu leutik tetep anu gede aya tang. Geus dipajangkeun. Hayang make nu leutik nu ieu, hayang sedang nu ieu, hayang bade jasa nu ieu. Ieu naon ieu Quran tah. Timiti leutik sedang bude. Mesti kakak hayang nu leutik nu ieu, hayang bade nu ieu. Dipasing-pasingkeun ku kakak hayang nyaho coba awak ge. Yang makan mana ayo ini naon ini kayak ini gelas ini jangan naon ini jangan kopi ini jangan susu
Cenah ada ka Allah atuh ka Allah mah urusan roh aya awak papan di kopian segala rupa. Kakak jadi pinter kan atuh na ngaji kakak mah gitu. Ieu bungkusan kopi ieu susu mesti aya kok di kamar teh Kak ieu mah bal ge ieu mah bisa ngawarung Kak. Lalu ngomong sia badi kiloan kieu meuli kopi meuli susu tinggal geus disiapkeun ieu tah ieu paranti eta na tah abis aya meuli buka ku kakak teh lain kholah kos kitu bakak warung leutik ngaranna tah eta disiap-siapkeun ku urang teh ibadah jadi urang kan kadeuleu ya jarum ge dilempengkeun ka Allah jarum dilempengkeun ka Baitullah tinggal ngalempengkeun hate urang geus disiap-siapkeun geus ulah diganggunya coba pemajikan datang ke sabaraha kuatna ulah nyoba aing wana aing mah doakeun sia ya kakak deuk ka Allah nang 3 poe teh Noel tual toe can deuk ka Allah loba omong sia penting mah meunang penting mah teu meunang ge beurang tangkep Allah ka ditu ye mana sia baju barah kieu atuh kamari ngadeukeutan lah carekan beurang teu meunang ge penting mah teu naon ya tuku lagi geus siap ieu kai penting mah ieu ku geus teu make calana Kak tah siga ade beurang mah beurang awas lamun beurang ngalaksanakeun jima lain deui urusan anak ieu kobo sajabati kodok kudu mayar kafaratul uzna kafaratul uzna teh naon Kiai itsku raqabatin mu'minatin ngamerdekakeun hamba anu mukmin waduh bila iwadin salimatin an aibin tanpa aya urup-urupan jeung salamet tina cela yukhillu bil amal ngan eueuh di urang mah abid mah berat berarti mun eueuh abid lamun eueuh abid fa in ajaza lamun teu bisa maka wajib shaumu syahrain mutatabi'ain wajib puasa 2 bulan berturut-turut ikan lain lalagan kafarat musbat teh kos kitu tah Masya Allah 2 bulan puasa berturut-turut ya Allah ya Rabbi karim tak siada lamun teu bisa fa in ajaza an shaumihima wajib it'amu 60 miskinan wajib mere 60 miskin likulli minhum muddun min ghalibi kutil balad saurangna sakmud berarti 60 liter mun teu bisa itku raqabah eueuh wari puasa 2 bulan berturut-turut teu bisa keneh kumpulkeun yatim 60 atawa miskin 60 bere nyana teh saurangna saleter jadi 60 liter bahkan nu bagus mah berek perlengkapan pakaiannya baju samping kopiah eta mah perlengkapan anan kitu ngaran untuk menyempurnakan nah kos gitulah aya ieu ge sahabat tuh cilaka cilaka kunaon sih cilaka aduh cilaka kumaha sia kula aduh kunaon aduh oh kieu teu kuat kula aduh kakapalan jeung pamajikan kakapalan atuh sia teh geus kitu kudu kumaha tan geus masalah geus kos kitu mah itku raqabatin bae geus perdekakeun abid anu bagus anu cacan dina gawean anu kuat boro-boro jang meuli abid tuan jang dahar gesek puasa bae atuh puasa itu bisa meuli abid mah puasa berapa poe tuan 2 bulan berturut-turut syahrain mutatabi boro-boro 2 bulan ieu ge Ramadan teu kuat karak sabaraha poe kula geus ngalengkaan pamajikan atuh komo 2 bulan terus-terusan geus bae atulah kuari mah mere eta naon gara-garana korma 60 miskin atau gandum 60 miskin 60 liter waduh tuan atuh kula mah miskin jadi anak
teu boga jang mere. Teu boga, kayak tugas. Kanjeng Nabi ka jero dibere ku Kanjeng Nabi tah. Tuhan, ijang miskin ye. Supaya maneh ieu kacumponan tah kaparatna tos bagikeun ka miskin. Tuhan, deui nu pang miskinna di lembur ieu iwal ti kula. Kanjeng Nabi seuri. Enggak satu, dahar ku sia atuh loh itu. Seuri Kanjeng Nabi ge, siapa pang miskinna mah yang dibere bareng. Ayo geus kaparatan awak sia ku sia keneh taros. Masya Allah, babarian saja Kanjeng Nabi mah. Bawa ka ditu. Bawa ku nya jinjing ka pamajikan. Naon eta Kak? Ieu ti Kanjeng Nabi jang kaparat miskin. Miskin mah urang miskin, dahar ku urang geus sih kaparat. Babari ta iyalah Kanjeng Nabi. Masya Allah karim. Anu hese kabeh jeung Kanjeng Nabi. Aku satetekeun Nuaiman da aya jelema namu ka Kanjeng Nabi, begitu namu ka Kanjeng Nabi mawa onta bagus. Begitu asup ka Kanjeng Nabi cak babaturan-babaturanna Nuaiman. Urang geus kebal teu ngadahar lagi onta, ieu onta pelintu jasa peujit habek. Peujit batu. Geus peujit. Bawa salah guys, si adek tanggung jawab. Ayo guys, peujit ya, beres peujit, bagi ke. Aing dek nyumput ku sia udah di bejaannya. Guys, buat balik bejaan, nyumput kana ngagali pasir setik aja ditutupan ku daun korma, nya ada di dinya becici. Pas tamuna keluar, kaget, Tuan. Naon teh kaget? Otak kula anu mencit. Masa anu mancing iya tinggal tulang talengna doang. Keluar Kanjeng Nabi, sahabat, saya anu mancit ya. Amun dek ngomong, saya anu mancit. Amun dek ngomong kabeh jak diancam tadi ku nemen udah dibejakeun ku sia nya. Moal cek nya teh. Katilu kali awas. Sakali deui ulah ngabohong. Cek Kanjeng Nabi ya, saya anu mancit. Ya otomatis kan nista baja utama, bunga bohong Nuaiman. Si Nuaiman gimana ku hari? Wallahu alam. Bejakeun di mana? Undek ngabejakeun. Leumpang Kanjeng Nabi ka arah kabelah itu. Nanya, sia manggil Nuaiman. Cicing. Sia manggil Nuaiman tadi dia. Cicing. Oh ulah loba cicing sia. Awas, aing Nabi Allah ieu. Aing Nabi Allah Rasul Allah. Bejakeun di mana Nuaiman? Disigapkeun ku Kanjeng Nabi daun kormana. Nyana keur kieu we. Nuaiman, budang ja. Udah. Cek kalau ku Kanjeng Nabi dibawa ka hareupeun batu. Aisyah kunaon eta? Mencit ontak. Ji, kula mah dititah ku babaturan kula. Atuh dititah kunaon daek, Mbak? Demi friend. Masyaallah. Aisyah teh nyumput ka ditu. Nyumput kula teh mung kamagian ku Tuan. Sedengkeun cek kula teh aing ulah di bejaan. Nya anak kene nu ngabohong, ngabejaan ka kula. Aing geus kieu kudu kumaha sia Nuaiman? Lah, Tuan kula sok hese-hese. Tamu Tuan, onta-onta bagus dipencit ku kula, aja dibagikeun jang sahabat Tuan, bayar habek. Si Nuaiman mah kitu. Bayar geus ulah hese-hese Tuan. Atuh, ngajak Kanjeng Nabi bari dicekel di usapan meman siamat. Bayar guys, tadi duit dah kula numang mayarkeun, kula daek mayarkeun mah. Saya sobat Kanjeng Nabi pika serine karena Nuaiman eta kos itu. Atuh geus beres bayar tadi bos, superdit, beres bayarkeun ku saya. Tuh, hebat kan kula mah ceuk teh. Bayar, geus ente lihat untung kan ceuk teh. Untung cek Kanjeng Nabi. Ulah loba omong lah ini gara-gara itu. Ini cek babaturan nanti amun aya di pencet teh man. Masya Allah. Jadi eta di zaman Kanjeng Nabi ge aya beta nu pikaseureun, pikasebelen tapi pikaresepeun. Eta Masya Allah karim. Antak Kanjeng Nabi sok seuri sorangan. Ye, belum inget ka si Nuaiman sok seuri sorangan eta. Heueuh bae ka panghijingna teu seuri heuh. Panghijingna mah seuri bae. Etalah keistimewaan sahabat ailillah mananon ge masalah.
kulillahi ta'ala bakal cair bae nu hese ge lamun teu lillahi ta'ala kulillahi ta'ala oh wasalah wajibu mal qadai al imsak lisyaub wajib barjeng qada teh kudu imsak kudu kos puasa bae dina genep perkara dina genep tempat hiji di Ramadan lapi gairi puasana di bulan Ramadan lapi gairi itu hari di lain Ramadan. Nomor kedua anu ngahaja-haja buka tetep baik wajib imsak wajib kodok wajib imsak. Nomor kedua ninggalkeun niat ti petingna pohon teu niat beurangna teu puasa tetep bae wajib kodok engke tur jana wajib imsak teu meunang dahar teu meunang ilu sanajan teu puasa. Nomor katilu alaman pasaharazanan bakal lair pabana khilafu disangka kunyana masih penting kene hudang gitu hudang nolejab jam 3:30 sangka melalui jam 3:30 dahar nginum teh tas nginum teh kan nyana ngarokot tah set bari ngadaguan azan subuh terbal di sisi mata besar kotok mah dibuka geus beurang cek kira di dieu jadi 3:30 barang deuleu ka jam 1 deui jam 6 ya Allah berarti jana sahur tadi teh ya nyangka penting keneh dek deuleu jam atau boga sangka we bahwa penting keneh ternyata horeganan geus beurang wajib kodok engke natur eta teh wajib imsak poe eta teh beunang dahar teu beunang ini ya deh tadi mantap kurang jam-jamna hati-hati kalimah alaman banalahu yaumul salasi syaban anahum min Ramadan nyana ngadedengekeun bae begitu ngadedengekeun tanggal 1 Ramadan ternyata encan kadenge begitu isukna jana teu puasa horenganan geus tanggal 1 Ramadan heuy 1 Ramadan ieu ieu ya Allah aing mah keur penting teu niat tadi ge isuk-isuk atuh geus ngawudu di imah ngopi sugan teh lain tanggal 1 Ramadan harita keneh nyana kudu eureun tur teu meunang dahar teu meunang nginum poe eta wajib imsak wajib qada nomor kagenep alaman sabaqahu ma'ul mubalaghah min matbadatin rasul sakin nyana ngalawudu begitu ngalawudu ka kemur kecek ka kemur ketelajuran lek ya batal puasana na eta engke nyana sihada teu meunang dahar teu meunang nginum sanajan nyana teu puasa eta kairung kan kairung teh lamun urang kairung kudu diinsisak dikitukeun ka sebreng teh ieu kaleuwihan ka dieu teh batal puasana tetep kudu qada poe eta nyana teu beurang dahar teu beurang nginum kitu keneh lamun ngisang da ieu teh ulah jero teuing ukuranna kerewed salawe disebutna. Nah, eta kerewed salawe teh masih kene zahir. Geus lamun eta leuwih teh eta berarti urang lamun mandi junub, nah eta teh kudu dikumbah, anu ngeriputna teh eta mantap kudu dibetenkeun. Nah, nu keriput eta teh kudu kakumbah lamun urang mandi junub sebab eta masih kene zahir. Contohna kos kubasikeun supaya jelas. Contohna ente neuleuh kebo lamun ngising kan kaluar teh set. Tah eta zahir ngaranna. Eureun ngising ngelepot deui ka jero. Naon bedana urang ge jakos kitu. Lamun hayang jelas ente ngising kacaan. Belah mana ieu? Atawa ente embung ngacaan. Nah, ukur ku sorangan lamun di kacaan kos kitu kan teh ukur ku sorangan. Nah eta teh mun jero teuing ti eta berarti batal. Nah, asup sakieu cek piki batal. Sakieu. Mun asup sakieu tah ka jero tah setengah saparapat teh.
Untuk betenkeun nulis nu rapi ngisang tuh sarua bae awewe ge sami ieu awewe barang hareupna teh aya zahir aya batin lamun rangda diuk cingogo na eta teh anu kadeuleu eta zahir nu kadeuleu eta zahir mantak lamun hayang nyaho awewe teh ukuran zahirna datang ka mana kudu jelas kan eta Bang kan kudu jelas sih hade nyana naik kuduna kaluhur ke tu gentong plak belum pakai celana salakina mau sepidol wah saya bisa pakai sepidol jak sing rapi nah diukna nu bari tah di sepidolan ku salakina teh tah ieu nu kadeuleu ku aing mah jadi ieu tek eta anu kos kitu ngaranna zahir ka dieu geus beres sekarang kacaan punyana iya horengan teh tah kesia ngapraktekeun deui di rumah tungtungna batu kabur ngagambar eta ukuranana aing jadi pikir mah kos kitu tuku batu ieu mah mun hayang jelas cak guru kos kitu cak guru mun hayang nyaho lamun awena rangda ai parawan mah kan atuh teuas kan parawan mah bobolongan geus babari ai parawan mah eta anu teu asa atuh zahir jauh bobolongan nya mah pan ai nu rangda mah kan beda mentek kieu aja lamun parawan kiri parawan da teh lamun ki rangda nah lamun rangda geus boga anak wer kower nah dieukeun nu kadeuleu ku bata zahir eta kudu kakumbah eta sing hade geus ngasupkeun barang leuwih teh eta batal lamun diluhureun eta masalah teu batal teh sing hade urang puasa teh kudu mantep nomor katilu nomor kaopat geus beres batal puasa biridatin kuridah jelema keur puasa murtad batal wahidin jeung awewe keur puasa batal wanipasin jeung nipas awewe di bulan Ramadan nipas batal wiladatin awewe di bulan Ramadan wiladah batal aya jelema keur puasa jununin edan batal walaulah loh sanajan seketika batal bae sarua wa bi ijma'in jeung ku ayan batal sekerin dadabim mabuk ngahajak batal sarua bae batal in anama jaminahar lamun nyana mabok teu ngahajak batal mabok kendaraan mabok kana teh geus sarua bae turang lembur kan teu meunang bau bensin asal bau bensin atung geus teu bisa ajeun kumaha ge lembur bae diajak ka mamana ge moal haju kos urang kota moal lembur bae ngadarah daging nah naik mobil haju nyana non kitu katari utah uger teh batal tapi lamun ngahajak utah batal tasih ade ulah ngahaja-haja tuh etalah cerita tentang puasa supaya urang rapi dina ngalaksanakeun puasa abeh puasa urang ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngai urusan puasa luku urang dibahas tadi adalah tentang puasana sakadar puasa zahir disebut puasana puasa awam eta puasa kanak-kanak mukos gitu puasa teh tawalah puasa zahir doang tedar teh nginung eta puasa lalaga
puasa teh kabagi tilu aya saumul awam tadi teh dahar teh ginung teh jima buka nama masya Allah pohara mantak cek Kangjeng Nabi man parihabi dukhuli Ramadan haramahullah jasadalan niron jelema nu bunga kadatangan Ramadan haram jasada ka neraka pan mantep okos urang nu mantak bunga naon sisi eta nu mantak bunga cek Kangjeng Nabi teh kapan saha jelema nu bunga kadatangan Ramadan geus pokona haram ka neraka aing ge bunga kurang sok dipangmelikeun baju ku mak ge bunga kulon ai saur sok sagala aya teu jadi ai bunga kulon bonteng suri selalu mendampingiku lamun bukanya kopinya teu jadi lain eta bunga teh kulantaran Ramadan teh ngabogaan magfirah jeung rahmat bulan anu pinuh rahmat jeung magfirah mun urang asup di bulan eta sorga bengis ya Allah lantaran ketika urang aya di jolo bulan Ramadan kemudian urang puasa di bulan Ramadan hayang nyaho kahebatan rahmat Allah jeung magfirah Allah cek Sidina Umar urang robah ka dieu robah urang doa urang lempang urang doa lempang urang ngadoakeun cek Sidina Umar cak lempang teh mudah-mudahan Gusti lantaran abdi ieu lempang lain salempang-lempangna dibere kakuatan ku Gusti hampurakeun Gusti ieu Zaid anu keur lempang ngadoakeun sare hees ngadoakeun hees cak hees teh Gusti lain sahees nahan lapar jeung dahaga Gusti hampurakeun ketika wudu cai ngocor cai ngadoakeun cak cai ya Allah ya Rabb panghampurakeun jeung bere rahmat ieu jelema nu keur wudu atawa keur mandi wudu lantaran nyana teh nyaho kulage teu diinum ku nyana cai lalaunan ka kemuna ge lantaran menghargai Tuhan ya Allah ya Rabb panghampurakeun cai begitu badahanana ka masjid lempang geus kadoakeun begitu asup ka lawang masjid teh ngajerit ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi di jero lapar jeung dahaga masih keneh nyana sempat berjamaah geus Gusti teu ridho kula macak lawang masjid teu ridho lamun masih keneh ieu teh panghampurakeun jeung pangberekeun sorga Gusti lawang masjid encan datang ke jero lawang geus ka jero numantak saya ada ka lawang masjid urang guru kikian nuhun lawang nuhun cak nu teu nyahoeun teh waduh budak ngaji ka Cilawak jadi kieu teh budak numantak urang Iran Syiah lawang masjid teh di kieu-kieu sabenerna mah salah teteh beunang henteu kudu dikitu-kitu ngan nyana nyaritakeun kana ngomongna lawang makam di jerona aya Sayyidina Husain setiap jelema nu neuk ziarah ka Sayyidina Husain lawangna bae kan ngomong neuk ziarah ka Sayyidina Ali lawang kan geus ngomong ngan nyana dipraktekkeun haju sujud di lawang ieu lah salahna urang Iran urang ge tah lamun nyaho ka caritaan Sayyidina Umar kan ngaromong mang mentakeun hampura ka urang ngajerit di lawang masjid ngajerit urang lamun dibukakeun hijab moal kuat urang ka jero mang mentakeun hampura teu deuk nanaon di samping eta lain sakadar sakitu kumaha cak lawang teh Gusti di sampingnya dibere widadari nu biasa pangberekeun widadari nu luar tibatan eta lamun can dijawab ku Gusti Allah lawang masih ngajerit keneh bae mantak cek Gusti Allah geus ulah ngajerit tuh deuleu barang di deuleu karak cicing lawang mantak aya kacaritakeun jelema nu ngimpi di bulan Ramadan kapanggih ujung kesenangan surga, istana, cai ngocor, makanan, minuman dan lain sebagainya.
teu kebal jana keur cicing di sisi kali aya awewe masyaallah gelis jasa hese nyaritakeun apa tah gelis eueuh kutilan eueuh cedaan pan awewe urang mah sanajan gelis ge coba ge pitak ge aya bae gelis jasa nyana kan baca langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah di jurang mimpi itu ge sarua asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah cak nyana kok maca la ilaha illallah kula ge sarua hamba Allah percaya ke kangjeng nabi percaya ke Allah percaya ke kangjeng nabi Muhammad neng ieu teh gelis amat sih kula dipersiapkeun jang kakak cak aduh nyana di jero impian geus teu kuat jasa langsung ngarawe mundur nyana dirawe mundur pacana neng jeung kakak tapi pada belum saatnya nanti setelah engkau wafat baru ketemu dengan aku yang asli hudangnya begitu hudang masya Allah sengit na aya kene sengit na aya kene kadeuleureukeun kene langsung ngadoa ya Allah lamun memang bener eta widadari jangkula kula mah paehan geus teu kuat kula mah teu sanggup hirup di alam dunia riweuh loba nu demo Gusti mendingan kula mah geus hijikeun jeung nu eta bae langsung diijabah balepak bae kuat jasa tak ikir carita hari itu puasa Ramadan lain lalaga masya Allah puasa tedahar tenginum gampang lantaran kagampangan anak budak letik umur 7 tahun aya nu kuatin budak letik umur 8 tahun loba nu kuatin budak letik umur 10 tahun loba nu kuatin lamun budak letik umur 12 tahun bae kuat 10 tahun bae kuat 7 tahun bae kuat atuh kumaha urang lu gede kuat apa budak puasa orok-orok ke kuat yang hei budak datang ke maghrib kurang sarua yang hei datang ke maghrib naon bedana jeung budak puasa orok puasa nomor kedua mah muasaan mata ajak puasa mata di samping tedahar teginum tejima mata urang ajakan puasa ulah dula deuleu kanu dilarang ku Allah ceuli urang ajak puasa ceuli ulah ngadegekeun nu dilarang ku Allah irung geus kieu Pak jangan naon lauk asin hayang geura magrib bae sabir lauk asin tapi lain deui mah gabusieum asana hujan mah bari teureui nah udah tiru urang teh ulah masya Allah ajakan puasa mata urang ajakan puasa celi urang ajakan puasa sungut urang ulah datang ka gibah ulah datang ka namimah ulah datang ka kidib jeung sajabana leungeun urang ajakan puasa suku urang ajakan puasa tah nu hese di samping teu dahar teu nginum teu jima ieulah ngajakan puasa anggahota urang mata urang geus make maca Quran urang di bulan Ramadan mah celi urang ngadengekeun bacaan Al-Qur'an daripada hese manis daripada urang mun bentak urang bakal ngalayang bae mun bentak urang neuleut TV bae mun bentak urang teh bakalna kitu ngobrol maning hees kunci lawang trek ngas hudang-hudang ke pas adzan maghrib aman inget ka uwa bae didoyong wajib noh kita kitunya nama teh sare ke hudang lohor sare deui hudang asar sare deui hudang maghrib ke isuk kitu deui pamajikan aing masa tahun ge posokos gitu kuat cek puasa si pos itu ngaringku besok ngagatem daripada maksiat teh gos gitu puasa tah ieu hese ge muasaan ieu tah disebut
puasana saumul khawas. Mata ajak puasa, kurang celi ajak puasa, irung ajak puasa. Lamun puasa model kos kayak kieu, model kos dedahar, teu nginum, teu jima. Ieu kabeh diajak puasa, mata celi ke tanggal 27 Ramadan sakumaha Al-Qur'an diturunkeun di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Urang bakal dibere ku Gusti Allah Lailatul Qadar. Iyalah anu dibadam-badambakeun ku jebal Lailatul Qadar di bulan Ramadan, ayana di bulan Ramadan. Gua langsung ngomong sambarangan, budak aing dulu Lailatul Qadar kemana bulan naon? Syawal. Ini salah aing bulan Lailatul Qadar bulan Syawal, Ramadan. Ita muasaan mata celi ruta. Tah abah mah keur zaman di pondok keneh kaget di cerita abah. Di pondok keneh blok pondok muka. Kakula bebeja. Masya Allah. Etalah tanggal 27 Ramadan. Belah dieuna keur di imah di dieu. Kabeh perasaan nanam. Terakhir eta teh naon karang-karana jempol suku beureum diwudukeun geus barak-bak terus becaang lain beureum caang sinar. Kaget. Keur wuduna mah biasa kene wuduna pas ka suku jempol cahayaan sinar. Kaget. Eta lah malam tanggal Lailatul Qadar. Ieu puasana tah urang tah ti kuari gara-gara belajar ti kuari. Coba ya mah TV kurang kasih sisikeun ulah renyak-renyak ganti. Gitu kene HP puasa ti HP bagus jago. Puasa HP bagi aya nu puasa ngomong teh naon teh set ka dieu. Geus kieu. Dikenal pe di ieu ge gara-garana di non di ieu mah naon motor. Klakson. Eleh motor ge eleh. Ngan goblok tuh budak terek ngilu. Nyana tetep aya di goblok-goblok ge kieu. Mobil. Enar ka tengah. Nya mah tolol eta. Kuari mah kos kitu teh embung jasa ieu teh. Embung jasa tinggalin tina lagu-lagu jeung sagala. Lamun hayang urang puasa anu mantep ulah. Hayang nyawa coba awak urang teh. Bebe jaga pamajikan kakak neuk di jero kamar we keluar zuhur, keluar asar, ke keluar maghrib. Ya. Bo kak, asana kakak jadi putih kayak kita. Soalnya sok itu atuh ka aing. Sugan bae kula rada resep kakak hideung. Bukan aya kitu bae warna putih, kos ayam negeri kan putih kana. Tah, urang aya ngajajal coba kos kitu tah. Tapak ngaranna puasa teh. Jadi puasa nomor kahiji mah puasa awam, nomor kedua di samping teu dahar teu ginung teu jima teh muasaan anggahota disebutna puasa khawas. Aya deui puasa khawasul khawas. Puasa khawasul khawas mah puasa make qalbu. Selalu ingat ke Allah. Nya nama batalna lamun teu inget ka Allah batal. Asal teu inget ka Allah batal. Iyalah para mursalin, para nabiin heset amo kos kitu mah. Nah ieu puasa khawas ge lamun mata dipake neuleuh nu dilarang ku Allah batal khawas ngaranna. Ceuli dipake ngadengekeun anu dilarang ku Gusti Allah batal na teh kos kitu. Urang mah mun dahar batal, mun nginum batal. Dan dibere tabah. Adapun bapak-bapak, ibu-ibu tunggu pemerintah. Engke pemerintah ru'yatna poe naon persahkeun ulah kudu bingung-bingung. Ibadahna lain ka pemerintah. Pemerintah hanya ngumumkeun mun bener nya menang ganjaran, mun salah tanggung jawab jaga di akhirat. Janyana naga tetep ibadahna ka Allah. Kula geus boga keyakinan sorangan. Geus boga keyakinan sorangan lantaran ngaji. Nyawa si aing ngaji. Ya aing ngaji. Tuturkeun aing ulah. Ieu jang aing we sorangan, tutungtur mah aing bae.
Iya, ayam merak keur ngajare bebeng ieu. Jadi kula balantaran atau loba wasiat-wasiat geus lah udah caritakeun wasiat itu bagus. Dek make hisab sulamun nairen tanggung babarengan jeung ulama di dunia urang ngadoa bae wah surni fi zumratihim terus datang ke akhirat dek bareng jeung ulama nu bener dek dituturkeun di samping kitab-kitab lain ulama geus ngaikrarkeun hayang make sulamun nairen bareng jeung Ki Mansur sakitu bae. Ente dek milu jeung Amerika los, dek milu jeung Prancis los, dek milu jeung Inggris legeg kusya. Aing mah dek milu jeung ulama bae. Geus sakitu. Ulah ngaharuan ka aing. Aing ke ditu di ais ku Syekh Mansur, ini anak emasku cekeun ada. Aja Pendi, jangan salah lo. Ngapain ikutin gua lo, sono lo. Sama Wilhelmina lo sono. Isip mereka di akhirat tahun gitu-gitu. Geus tanggung bobolokot milu jeung ulama geus beres. Sakitu bae konsepna beres. Teu kudu milu jeung kula. Tujuan pemerintah poe naon eta nu kudu dituturkeun. Jang ente. Di cenah kula beunang milu ka kiai bae ulah sok iluna da. Ulah saksa ilu da ulah. Geus ka aing ka sorga cenah diajak bae. Baca dah kiai so amat ke sorga dia tu sorga nu Allah aja aingna milu jeung ahli sorga tu beres ja kawali cinta katuan Syekh Qadir cinta katua Maulana Hasanuddin cinta kabari kakarak balik ti zarah-zarah ti wali-wali nyana nyahoeun ye Syekh Mansur make kitabna atuh geus teu kumaha boga kayakinan lamun teu yakin keneh bakal diajak ku nyana atuh ulah milu di aing mah boga yakin milu geus dia digawe tah hayang dikitu-kitu perebut kayak wali ieu kadieu ish ulah perebut urang babarengan ayo parah aya nu ngilu saya teh kebal-kebal jangan tetap diajakkan di tukang iya wakir carita hisab bun dicaritakeun panjangan darjana tinggi datang ka dibere cara-cara rukyat jeung bulan-bulana geus aya sagala rupa ka mana ngujurna belah mana ayana mun rukyat neuleuna ka ditu apa ka ditu atuh geus aya sagala rupana. Nah ieu mah keur carita luhur derajatna maka teu kudu dicaritakeun panjang-panjang insyaallah asana puasa bareng lebaran ge bareng ge nu akur jeung hisab jeung pamarentah ja aya anu kakarak 15 poe geus lebaran. Aduh jarang lebaran teh lah bae. Lain deui teh urusan anak kos gitu bae. Ieu mah lebaran urang. Di jero Ramadan teh aya zakat fitrah sing hade. Urang wajib ngaluarkeun zakat saurang sasok sok teh 3 mud samud saleter mucung berarti 3 liter setengaheun lah. 3 liter setengaheun saurangna teu bisa ditambah teu bisa dikurang. Cenah urang ayeuna mah tambah bae geus urang mah bebelajar ibadah salah. Ulah bebelajar ibadah di jero nu geus diatur. Geus bae sakitu 3 liter setengah titik nupang bagus-bagusna meulin beasna. Lamun urang Jawa di dieu teh hendak balik ka Semarang, ngajak kata di Semarang ulah di dieu. Lamun dek balik ke Surabaya ngajak kata di Surabaya sehingga dek apa mantep ya ibadah ya ulah sok jadi omong-omong ngontrak di sini ngezakat di sono naon hubungan aja ngontrak ya mayarnya nama ye sok jadi haharuan batu dek ibadah bener ulah sok itu jadi jangan ngising di sini apa di sini atau ngising mah deh bandem dihanap ngajakat malain deui macam-macam ibadah ada kos gitu tadi mantap kurang main kalau nyaritakeun nu mantap dek balik ke Jogja di bulan Ramadan di ditu di Jogja engke ngazakatna di dieu ge santri di dieu tilok diterima ku kala nu dek balik di imah ngazakat ulah ka dieu ulah engke di imah ngazakatna
kecuali nu endek lebaran di dieu mas-mas mbak-mbak baru ngezakatnya di sini nya jeung mun dicaritakeun masrof zakat da sing bener lantaran aya hak-hakna ulah sambarangan supaya mantep di ibadah teh ulah sok aju dihulah dihelah segala kamu sholat segala kamu masjid zakat ulah fakir miskin ya jadi jang supaya orang ibadah mantep iya salah penggunaan orang zakat ke pemerintah tampung ke pemerintah aja ke pemerintah di kamu sholatkan di kamu majlis salah fakir miskin mustahik zakat masjid mustahik zakat itu musola mustahik zakat majlis taklim adapun nyana neuk ngalaksanakeun seperti eta sabodoh kula mah ngabejakeun doang kula mah hayang henteu dibere tilo henteu kula mah hayang ngan ngabejakeun salah tapi kos kitu teh nu bener nalah isaralah bae ieu keur carita ngaji paliman mustahik zakat masjid mustahik zakat majlis mustahik zakat kiai diberi sama renda menang di zakat kadang dia ngarenjang betungtung nama itu kudu jelas tak mustahik zakat asam ada 8 nah, fuqara, masakin, kemudian mu'allafah qulubuhum, kemudian atuh dan lain-lain sebagainya nu geus urang nyaho. Lah geus fakir miskin bae nu hese-hese lah. Fakir miskin bae ulah nu hese-hese. Ieu mah keur carita, adapun ditampung ku pemerintah, kemudian pemerintah nyalahgunakeun, tinggal tanggung jawab di akhirat rasakeun. Henteu kula mah teh naon ngan nyaritakeun ngaji teh kos kitu. Nah, kos kitu tah. Salah bae, bener bae. Adapun nyana nampung sangat bagus sebenarnya mah. Aya badan amil zakat ditampung, mantep. Gua ge setuju jasa. Setuju kuda ge lain lalagaan. Nah, tinggal bagi sabara kecamatan sabara desa berapa fakir miskin, mantep jasa. Udah sok aju salah guna. Ndek dibikeun BHS mah ka kiai segala atlas, di Pudoli mah embungeun atlas yang BHS bae. Malah mah yang tamer dua deh nya hayangna. Ulah ti zakat ulah ya kan beda ada sosial usaha ulah nu kos kitu aja disalahgunakeun kan jadi berat urang kan hayang mantep urang ibadah teh ya nah ieu sakali deui emas mbak endek zakat nu endek balik mending di imah ulah sieun dihaharuan supaya mantep ibadahna. Aduh, cenah ieu di dieu ge dipaksa, bere di dieu mah ala kadar bae saha RT na teh. Nih, uang rokok aja ya tuh. Ini mah buat RT aja. Saya ngezakatnya nanti di Jogja. Udah itu tanggung jawab saya, urusan saya. Cek RT teh entar di sono enggak ngezakat, di sini enggak ngezakat, urusan gua itu mah. Mau ngezakat mau enggak itu urusan gua, ke neraka gula gua. Ieu keur carita ibadah supaya rapi. Supaya orang mantap. Orang kan kayak aing ieu dicokotan bae ku pemerintah sih ditasarukeunna bener henteu daripada kos kitu. Mikeunana bener henteu sih pemerintah janu geus-geus mah pemerintah teh teu adil ieu. Boro-boro eta atuh duit nu jelas-jelas ge kudu ka dieu kudu ka ditu jah henteu. Ieu bae haju kos kitu ieu nanaonan ieu pemerintah daripada orang ngeraung kos kitu kudu dibejakeun. Geus balik. Lamun orang boga duit tah tama tolak bala aing mah jeung sia. Kayak aing mah Masya Allah kari urang wajib lamun urang boga ye salaki wajib ngazakatan urang nu wajib dinapakan ku urang wajib dibere zakat ku urang kemudian pamajikan urang wajib dizakatan ku urang anak urang wajib dizakatan ku urang lamun can mampu wajib dizakatan hadam urang lantaran urang boga hadam ku sebab urang gering sok ngahadam urang wajib urang dizakatan lantaran urang terlalu lintu awak urang teh kudu dihadaman punya nah hadap urang wajib dizakatan ku urang tapi lamun hadam-hadam tukang nyapu tukang itu mah tunan gitu ngaranna dagang hadam urang tukang malukun teu ieu mah jang kebutuhan urang sehari-hari eta hadap wajib ku urang miskin pamajikan orang kaya
pamajikan orang teu wajib ngazakatan ka urang teu kudu wajib zakat. Pamajikan urang ge teu wajib zakat sebab nyana wajib dizakatan ku urang. Kemudian urangna miskin teu kudu ngazakat. Babari kan ngan sunah nu boga mah pamajikan duh ngazakat. Pak, bapak boga ngazakat henteu kuduna bapak ngazakatan kula. Nyaho. Itu mana junta aing dipencet ge lain keluar duit. Tai aing keluar. Itu boga teh pamajikan aga. Ya, yang kakak tah mere heula pamajikan ka salaki. Tah kajang jang zakat ih sia bager. Tuh kula teh saha. Aga satu tah jadi geus bere arak dizakatkeun. Kos kitu teh kaayaana masyaallah karim. Lamun urang ngazakat ulah mikeun kanu diwajib ka wajib anu dijanapakan ku urang ngazakat ka pamajikan teu sah lantaran pamajikan wajib dizakatan ku urang ngazakat ka anak urang teu sah lantaran anak urang kawajiban urang ngazakat ka bapak urang teu sah lantaran bapak urang kawajiban urang boga bapak kolot ngazakat ka bapak kolot atuh teu naon sebab bapak kolot teu kawajiban urang jaya bapana ieu. Supaya jauh supaya ke orang bulak balik bae ngajakat ke pemajikan ngajakat ka salaki ke pemajikan nanaonan mending diliwat tabak. Ulah salah aya paranti sanajan geus nyaho imang ngelingan hungkulnya sanajan geus ngelingan hungkul supaya orang mantep ibadahna. Nu boga kuat Allah pentalah kekuatan ka Allah. Anu boga seger Allah pentalah kasegeran ka Allah. Anu boga sehat Allah pentalah sehat ka Gusti Allah. Mantak urang hahampuraan heula ka dulur-dulur. Terutama kula di dieu boh kula manyunya sok sompral. Sok lalagaan besi anu kasinggung besi nanon kula mentah berteu maksud sama sekali sunggang singgung. Maksud nganyerikeun sakadar nyairkeun supaya hate bisa narima ieu papatah ti Gusti Allah. Maksud geus andai kata aya nu kasinggung kula hampura lain kula bae keluarga kabeh adik-adik kula sakeluarga kabeh ieu nu araya di dieu hampurakeun kula geus teu kudu dipenta deui insyaallah ngahampura kakabehan nu jelas urang silih hampurakeun salah pasti aya tapi urang silih bebaskeun kemudian urang silih doakeun mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat mudah-mudahan urang kabehan dibere tegar mudah-mudahan puasa urang dibere kitu seger kemudian ditarima ku Gusti Allah di akhirat urang babarengan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Satajan urang neraskeun urang bacakeun heula Fatihah ka hiji Haji Ummu Kulsum. Ti haji haulna malam 9. Haul Abah malam 9 urang lebaran Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu anu Senin. Nya. Urang puasa teh poe daun? Urang lebaran Minggu. Senin tan nyawaran Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu beres tah Minggu malam Senin. Nah, berarti Minggu, Senin malam 9. 9-nya hiji Ummu Kulsum ngaji minggu kedua. Urang lebaran Minggu kahiji ta minggu kedua.